sampai separoh nah ieu. Ih, sinyangan sama oh itunya. Oh. Kayak gini lagi. Si loba nama lumayan lah. Ndek geus loba. Lebaran haji geus deukeut, jual bae waing lah. Jeung ngedepean si montok. Lumayan, aku tuh menang segitu na loba na tumbet lah. Jadi pokoknya misi montok mah. Ih, aing ngecempreng bae dong nu edan batin. Lah aing pindah di ditu tuh, da hijina tuh. Kator doangan. Aduh, udah pisan. Dok. Nah, Oh, nah, yang bepa belit di ya aing mah. Ya, deket ya. Adekeun poe tenang bae. Nah, ya. Deket ya. Tah. Belit bae dia ya kabina-bina amat. nah. Oh, aing nyaho embe tak sakebo jeung dia yo. Ya, kade ya. Belit bae kana sukin. Ih, aing mah. Pan ngaring geus itu pabelit mengenaheun dia beranghakanna. Tah. Ayo geus segera dia beranghakan. Bae pabelit bae. Iya ngalahakeun dia tah. Gitu tah. Saya perjuangan. Aing bae geus tah badug gembe dirinya. Aing ngasola ka dia. Weh, pegel aing ngade-adekeun bae. Nah, hari kitu mah, Dek, ngeunaheun aing nemponan teu pabelit mah. Aing dek santuy heula sagedeung. La la la. La la la. Aing kabina-bina amat. Aduh, dieu. Mikiran be. Ieu lobana. Mikiran gajing si montok aing mah. Aduh, dieu. Tenang bae lebaran haji mah. Jual kabeh ku aing. Aduh. Subeng we aing mikiranna. Abita babawaina. Aduh, kadelekeun bae. Saputing terakin HS bae. Ih, hooh aya nyaho embe. Embe beukeun nyaho embe dia yo. Bating gua aing keur ngahayal ieu sugan kalaksanakeun. Ih, aing eta di bae. Aing la. Pokona mah lebaran haji mah jadi sugan gitu tah. Sugan nerima kalau dia manjang. Ngecempreng bae aing doang nu edan. Ih si Ardi kemarin ngomong-ngomong ka baledesan dek naon ya. Jeung penasaran bae si eta mah cak aing mah. Bising dek nyieunkeun ka TPMB aing doang aing bisingin apa kumanya. Wow, bae eta mah rada ngumet. Wih, bek. Ya, wadong tadi ya. Syukuran tadi ya. Ayo dia syukuran cek aing cilukan dia bebek dia mah. Dia mah pura-pura tengah jeung si buk we beureum tah. Aduh, enggeus ayo ka ditu tuh. Ayo. Ayo, dia tah. Etor banget. Hari di atas di mana? Mau kardus segala ieu ditanya anak ngehenen bae doang kebo eugeur. Ari dia kunaon cek aing cicing bae dia yo. Ih ari ieu naon ieu dina kardus ieu naon ieu. Ih cek aing mah dia dong tos maling kotok bae cek aing mau kardus ieu. Ih cek aing mah ih bek ari dia tos di mana nek ka mana. Ih cicing bae ih bating dong kesurupan teh naon dia yo. Woi ih bating buku beureum ih cing gila ieu mah geblek deuleu ge. Tanya ngahenan bae dong kebeukeun. Ting bating gila ieu mah. Aing mah si bebek kumaon ieu dong kesurupan eta. Cicing ditanyana. Ih kesal aing teh belang-belang sih. Bek, kunaon dia cicing bae yo? Ih aing mah aneh. Geus dahar encan. Encan cerek. Eta bisa ngejawab ilang ge cicing bae bating ari ngadenge kedahareun mah kuat laju be ngejawab. Ih ari dijauh keneh mah kuat cicing bae gila aing mah
Kumana kejawab na ngecempreng berarti tadi. Dong no edan. Ayo nyabeknya. Lain ngomong-ngomong dia terus di mana bek? Iya mau kardus segala iya terus di Jakarta ta. Ih, buuk iya. Siga iya bae dingjung doang ngaranna teh. Dong naon tanya. Ayo dong bule ka sambar geledek. Gila aing mah. Geus rek ulah ngaledekan aing pugu aing keur para rusing jara rangkal ye. Dia para rusing dong jelema bae jara rengkel. Etang sbuk berem gitu juga gludug menang nyamber menangan disambar gludug ngomong pabelit amat aing doang beo bae bating ari sebenarnya ini kemana dia ye Geus rek cicing lu omong bau bacot ta. ada emang bau sungut aing jahojing sudah sebenarnya dia bek dia nek kemana terus di mana sebenarnya ya dia ye kardus ye mau iya segala ye terus di mana Pindah aing. Nek sontrol para rusing aing. Sombong amat dia ye Sabodo amat. si eta kunaon ditanya ceng malah kitu bating buka berem cek aing bating ditanya malah ka kitu aing maksud aing menek hayang nolongan bating blag doangan walah sabodo amat lah bebek ya cek aing mah mendingan eta nu kemari aing si Ardi ya penasaran bel heula aing dah kan jadah doang ya. Oh, Dok, dia di mana? Aing di dia ya, di sawah ya, di Mamuntur deketna ya, keur ngomong be aing ya. Gerak ke dia, penting aing ya, gerak. Badog si eta, dia teu bisa ngejawab pertanyaan aing dia. Lah, bok eta. Pan moal ieu dia mau bisa ngejawab. Den, kena daek pan. Lah. Lah, tungguan ku aing di dia lah. Wes tanggan bae lah. Si Ardi. Kan suku gini nganceng deh ya. Mana si Ardi ya? Aya naon sih getrek. Ngomong itu dibere ngajawab. Penting gitu merenya. Di mana nanya? Kau tengah bejaan. Di mana anak goblok saya tak. Di mananya? Udah kemarin mah di dia ya gak pendak. Mananya? Trek. Oi. Oi. Gawean aing goblok. Saudah di itu merenya. Saudah di itu merenya. Di mana saya budak goblok amat. Nelpon di Mamuntur bae. Kugu mah Mamuntur luas. Tinggal di mana na imah goblok. Di itu merenya. Aduh, musibah imah musibah. Aduh, kaduhung aing ngaloncat anjing doang. Aduh, suka aing. Aduh, kumaya. Aduh, trek. Aduh, aing jelema macan kependak. Suka aing singklah. Ampret dong. Udah pendak poin saya jelema goblok doang. Aduh. Doang. Mana si Ardi ya? Kebal amat haram jakil doangan. Aing nungguan kesel ya. Gua aing penasaran kemari teh aing bisingkeun naon bae aing mah. Rada ngadarek-dek hati yang ngadarek-dek. Kampret dong jelema. Ada jelema mana? Anjing doang suka. Duh. Eta jelema goblok na mata. Woi, trek.
Oi. Adio. Geus gerak boga kepentingan aing ya. Adio. Ih, tungguan ti tadi. Ya, dia. Ih. Waduh, pan. Waduh. Woi, ada sia kunaon? Ih, guncak-gincak kuncak. Ih, doang raang da bae. Ih, bating dia kunaon? Ih, bating. Aduh. Sia kunaon tuh? Ih, aneh aing dia deui tadi. Kunaon? Kunaon dia deui? Aduh. Kunaon? Tarik. Ih, adau. Ih, ditarik ke muak dia yo. Ih, bating dusun. Naon? Ampura Trek. Ih, bating dusun. Aing mah bentar aing mah bener-bener. Serius aing mah Trek. Tadi kerpas nyiar dia di ditu tuh. Oh, kunaon? Aing labu goblok. Gubag bae. Ih, dia malah ngagublag deui sekalian lah. Ih, atuh dah eueuh bae na yo. Atuh aing lalagaan udah marah. Ih, dia mah gitu doang dia. Ih. Ewa aing mah. Ih, beda doang ini kurang seupah. Tahu. Geblag dia deui yo. Geus deh urang ubaran lah. Mana nu nyeri? Aduh. Oh eta teangan bae kudu nu nyeri belah mana eta? Ih, lagi goblok dia nu ngarasakeun jeung bating. Geus pokona mah Ih. daerah dinya nyeri Trek. Coba nu mana? Geus teangan bae ku dia. Aduh. Kek. Ih, berarti iya ya. Pendak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Irohim. Keur ka ditu si Rohimna. Ka mana Tuh goblok? ka teblongan tuh ka Menteri Heru. Serius. Oke, geus kek. Ditili pakai telepon, plok kaciplok ke delete gede nyaplok gaplok dirinya cager dirinya plok. Geus cager dia insyaallah ku aing tah. Cager geus insyaallah. Dia lupatkan dia suka tah kadinya tah. Kampura. Kan antara beungeut aing Karam Trek. Aduh. Ari dia naon? Nelpon nu penting beta. Sampai ke rumah cempreng bae teu dibere ngajawab. Tu aing kero kalajuna mah datang bae sampai labu kieu aing. Aduh, naon. Edan. Ente sih. Goblok dia yo. Aing mah dengan penuh perjuangan dengan dia ka ditu sampai aing terjatuh gublag aja. Dari dia kunaon ditanya aya naon. Untuk aya naon. Goblok ulah sabari muncrat dong hujan baik. Sabar teh nek muncrat tek basa banget dia. Ih, cocot aing mah membawa berat Trek. Buset dah lu. Ih, ketambahan di bae hujan bak. Galeh halodo aing mah kamari hujan nya. Ketambahan berarti. Geus kurang cempreng bae. Serius aing mah serius. Oh, Aya naon? atuh lain Dede, kamari aing penasaran yo. Tita kabalai desa teh ya. Heeh. Atuh aing penasaran aing bising kumaha doang aing mah, gak ada reg aing yo. Eta doang. Atuh heuh. Nek tanya eta doang. Setor doang. Kayaknya aing mah penting sih Trek. Kunaon tuh ngomong ti awal. Geus ka dieu ceritakeun ku aing. Kade. Kumaha coba tah ya. Kieu Trek. Geus ka dieu heula diuk. Kadieu. Cek aing mah galeh tah hadi ka dieu, aing mah anu dia anu diuk bating. Geus sih nerima bae. Ih, Geus geura. kumaha aing meureun ja aing nu diuk di dieu. Geus geura eta naon tah kamari teh. Jadi kieu Trek. Kemari persoalan di bala desa tah. Sia menang teu tentang bantuan corona. Ih, atuh henteu dok. Aing mah teu nyonyo acan, sibuk ngarik bae aing mah. Ih, ari masalah eta mah teu nyaho aing mah. Dia mah Trek katinggalin info. Jabatur mah Trek. Pada menang nu duit, sembako, paketan segala tek-tek, si bengek segala. Ih, karena bengek segala. Ih, aing mah kana bengek segala mah. Aing mah kana mendingan kana beasna, duitna, atunya sembako eta. Ari bengek teh membunga geus jeung dia aing mah. Dia mah teu ngarti betrek. Maksud aing mah tek-tek bengek. Lamun cak ti urang mah tek-tek bengek eta segala macem, loba komplit kitu Trek. Bebelonan bae da Trek. Oh gitu. Ngomong ti tai. Ai, naon teh? Ti tadi Ti tadi. Oh eta.
lain tumben dia yo serangan bae. Ada si Alina ke mana? Ih, atuh si Ali mah trek keur nyokot sembako tadi berangkat. Ai, pan menang si Ali. Ai, lain jelema boga teh si Ali. Ih, ai menu kieu cek teu meunang ari si Ali bos kotok menang. Kumaha yo? Aing mah bingung aing mah. Mah trek. Aing ge bingung trek. Karena keadilan seluruh rakyat Indonesia ieu trek. Mana isi Pancasilana trek? Mana trek? Mana keadilan seluruh rakyat Indonesia ini? Siapa? Wih, hormat segala. Sangka nama aing keur upacara meureun trek. Asia di nyolot-nyolot. Atuh aing kesel sih trek, kesel sumpah. Kesel ulah kana aing. Ih, ting batin. Geus lah, Dok. Hari nu kitu yeuh. Dari rezeki mah geus aya nu ngatur. Di Allah Subhanahu wa taala eta. Wow. Mah urang ngadoa bae ka pangeran. Kumaha carana urang neangan milik gitu beus lah. Urang mah jelema susah mah kieu kabeh ge. Surang mah kumaha teu urang neangan milik nya. Neangan milik kumaha usaha urang be kieu jelema susah mah. Geus kitu mah atuh anu mere kitu tah geus nuhun kitu tah. Harinya nu mere mah teuing bae tah urang jalankeun bae urang gitu. Nya usaha masing-masing gitu. Eta mah atuh geus ari geus teu dibere mah geus lah aing. Geus kitu mah geus kieu mah kieu bae lah. Kumaha tadi urang lah. Geus lah di eta mah ulah dipikiran masalah kadinya mah. Mending mah urang jalankeun bae urang pribadi. Mending mah kieu mun bisa mah ye mere ulah hayang dibere gitu di. Oh geus trek bari yeung aing ngadengekeun dia ngacempreng bae. Laju na mah ngisi lumpa kebelat. Wow, pan. Ari si eta ku aing dicaramahan malah kahayang ngisi. Ih, bating. Ih, bating ngacempreng bae. Sangka nama didenge bae bating. Kodok. Ceraman ku aing jeung malah hayang ngisi. Usu bule, si kodok. Dah, mending balik aing ngandangkeun embe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu nya. Hapunten ya ka setap-setap khususna ka RT, ka RW, kades hapunten pisan video ieu lain nyinggung ya, tapi lain nyinggung. Lain ya mah. Tapi kenyataan di cariosan masyarakat nya. Intina tina film ieu isina masalah bantuan lah gitu. Masalah bantuan. Terus kan. Ya, masalah bantuan aya nu meunang, aya nu teu meunang. Nu meunangna eta teu sesuai gitu trek. Salah sasaran. Salah sasaran. Model kieu kan nu balangsak tuh nu jodet anu ya Allah. Aya 3 urang gitu. Aya. Anu boga menang gitu nya. Anu teu boga anu teu meunang. Jadi urang ieu teh dieu hayang keadilanna gitu. Ka mana nya? Intina mah nyampekeun suara masyarakat gitu. Pikeun ka payuna mudah-mudahan tong kitu gitu nya. Supaya bila mana aya bantuan gitu tepat sasaran gitu. Henteu abdi sakeluarga gitu. Teu ngarep masalah kadinya insyaallah lah aya gitu keur rezeki abdi mah gitu nya. Cuman prihatina nu memang harus menerima gitu malah tidak dapat begitu. Ya, gitu bae nya. Udah diambil hate. Nyantos sakitu bae nya. Urang ti tim Ardi Stopover gitu. Ngahapunten gitu ka sadayana. Ieu mah sekedar cariosan di masyarakat gitu, penyampaian gitu. Sabanya kali jieun cenah film anu tentang bantuan gitu requestan lah intinya mah gitu. Masyarakat bisikan-bisikan
telinga ke hati, aduh sakit. perih asa gitu we lah tong hilap kanu ningali semoga kahibur yang tong poho ge Klik. subrek Subrek. Subscribe, nya like, maksudna komen, gitu. dan share. Oke, terima kasih. Eh, Wassalam. Atur nuhun. Hapunten. sadayana ayo weh yuk Are dia nek kemana terus di mana? Ih, celukan ngahenen be doang kebeueur. Pan Action. mistrek. action Ugu mah. Oh, trek. Aing gak bingung karena keadilan Indonesia mana Pancasila. Ada mungkin.